Maharaja saya umat Islam antusiasna bulan maulid kayakeun maulid Nabi. Naon rahasia jeung tujuanna? Naon alasanna? Alasanna hiji jawabanna hayang salamat dunia akhirat. Lain ngaran cilaka hayang salamat dunia akhirat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana syara'i'al Islam wa ahkama amra dinina ghayatal ahkam wa mayyazalana minal halali wal haram wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Allahumma ja'al istima'ana istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al istima'ana istima'an mashhura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Ar-Rahmanul Qudusul Muqtadir Rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Amma harfu syartin wa tafsilin wa tawkidin mutadaminin bimana syarti tahtaju ilal jawab al jawabu maqrudatun bil fa' faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil karim wa asyraqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utamima makarimal akhlaq wa qala aidan man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bimawali bidzalik. Sahabatul mukarram, para calon-calon kiai, para calon-calon ustaz, para calon-calon kepala rumah tangga, para calon-calon pemimpin masyarakat, para calon-calon bos ilmu ataupun bos dunia, khusus sangat pusing daripada dihormati di kedadoana pangarsana pun syaikhina guru besar orang nyaeta abah berikut keluarga besarna. Mudah-mudahan ia guru besar orang sing dipanjangkeun yuswana tur barokah dikasihan putra tur putri anu soleh tur solehah ditambah-tambah keberkahan ilmuna ditambah-tambah santrina
Tumilam kabaratur pamarentah urang minalurah amna ti pagirangan baik pun ti paladehan ilalurah hosna ang ti masing-masing komplekna anu sami kusing pribados dihormati tur diteda doana mudah-mudahan ieu aparat urang pemimpin urang ku Allah dipasihan kagiatan kasoparan amin ya Allah ya rabbal alamin. Tumilam para dewan-dewan juri anu sami-sami kusing pribados dihormati tur diteda doana mudah-mudahan ieu para dewan juri ku Allah dihasilkeun maksa sinarang tujuanana amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, tumilam segenap lapisan santri pagirangan baik pun santri palandehan anu sami-sami kusing pribados dihormati tur diteda doana mudah-mudahan ieu para santri sidang yang ku Allah diberi ilmu manfaat barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangluhung kalbu kajemaran bana puji anu jadi panghias ati oke puja anu jadi panghias rasa syukur anu kapimatur mugi janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah mugi dijantenkeun takali panyanggeut nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puji hayurang sangakeun kana Maha Suci Allah Rabbul Izzati puja hayurang sangakeun ka Allah anu Maha Tawasa azza wa jalla anu mana niki wajib mustari ingkang mangsa kulubina wa cunduk kana waktu rahayu ninggang kana mangsa muwaluya takdir biasa dipikir qadar biasa disinglar anu alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina saat ayeuna orang biasa ngariung bongkok ngaronyok dina ieu hablah mubarakah mudah-mudahan kumpulna urang ngariungna urang Allah nyertai ridona serta ngalungsuran rahmat sinar maghfirana amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, salawat berangkaikan salam mugia salamina dilimpah curahkeun dibesarkeun dibucurkeun dikecerkeun ka junjunan urang sadayana yakni nabi anu paling agung nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergantung kabaran keluargina, kabaran sahabatna, kabaran tabiin sidarang tabiatna, turbugi ke orang sadayana selaku umatna. Sok sanaos urang mukmin tukang doraka, mudah-mudahan urang kapenceretan kasimruhan kabasuran. Kusapa hormati mantena penjaga dina buat yang amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, simpribados sakaca ngabahas kana masalah anu pakuat bakait jeung tema Maulid Nabi dipayun isim pribados nyuwun doana. Mudah-mudahan irina nyariosna simpribados sing aya dina kalancaran. Mudah-mudahan nyariosna sing aya dina kalongsongan. Mudah-mudahan Allah masih taufik hidayah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul yang berbahagia, Kanjeng Rasul dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dina tanggal 12 Rabiul Awal dilahirkanlah orang makhluk anu paling agung, makhluk anu paling mulia, makhluk anu paling perkasa, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Makhlukut. Jadi Kanjeng Rasul teh dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lamun di urang teh mah sok disebut bulan Mulud gitu. Kayak Rabiul Awal jarang gitu nya, jarang nyebut Rabiul Awal. Jol aki-aki lewat ada baturna opatan atau limaan. Mereka mana? Apa mereka Maulud? Mungkin dia aki-aki inget ka maut meureun, daek anu Maulud. Jol santri ngariung ka Bandayun. Sakomplek mungkin di santri rek anu Maulud. Ditanya golak mereka mana? Rek anu Maulid. Hebat santri. Luar biasa ngariung ka Bandayun lobaan tujuanna rek anu Maulid. Ih, kalau bingung sih nah, kita di aki-aki ngomong nama Maulud.
Pinalapan wala daya itu punten sana punten. Jadi baca lapan maulid kene-kene sarua mengamuskan pinalapan wala daya itu. Dan bedana cuma amsilah mukhtalifana, bedana cuma kedudukan doang. Jadi baca maulid amsilah mukhtalifana jadi isi makmul. Nah artinya aya nu dilahirkeun dina tanggal 12 Rabiul Awal. Sareng baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumaha dibaca lapan maulid? Maulid teh amsilah mukhtalifana isim dawan. Nah artinya waktu dilahirkeun dina Rabiul Awal. Sareng dilahirkeun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulur bulan maulid manusia umat Islam sangat luar biasa antusiasna, bahkan tadi Madolangi doang, bahkan tadi Pandeglang doang, bahkan ia tadi Serang doang, bahkan tadi Bogor doang, tadi Tangerang doang, apa itu masalah dunia ngayakeun maulid ku antusiasna ku poarana anu jauh didegatkeun anu aya bakal diayakeun. Bahara jaksa ya umat Islam antusiasna bulan maulid ngayakeun maulid Nabi. Naon rahasia jeung tujuanna? Naon alasanna? Alasanna hiji jawabanna hayang salamat dunia akhirat. Lain ngaran cilaka hayang salamat dunia akhirat. Lamun ku urang dipikir-pikir ku agak sehat, urang rek ngarepkeun kana salat urang asa kujang jauheun. Urang rek ngarepkeun kana puasa urang asa kujang jauheun. Urang mah salat Allahu Akbar. Hate urang ka mana-mana, pikiran urang ka mana-mana. Urang mah salat kana sokut jasa doang, ruh urang mah ku hadir. Lamun urang ngarepkeun dina kana puasa urang syukur milahkeun waktu doang. Anu biasa urang barangkat ti beunang pindah kana penting berangkatna. Bener. Lamun urang ngarepkeun kana salat urang, ngarepkeun kana puasa urang asa pujang jauh. Atawa kieu urang ieu umpamana misalkan ngaji tileutik ngabrak-brak nepikeun sampai ka kolot. Ngaji ieu urang teu eureun sampai ka kolot. Bahkan ngaji teu di Cidangiang doang, ngaji teu di Serang doang, ngaji teu di Bogor doang. Kitu ngajina ge kawetan ka Jawa ape paugal kobong di babay kurang ngaji. Pengalaman bari bahasa pengalaman anu kaciluk tahun-tahun cara kaum negara i pengalaman teh. Tapi tetap sanajan urang boga kitab salamari, sanajan boga kitab sawabeospat, sanajan boga kitab sagudang ilmu, tetap lamun urang teh cinta kana Kanjeng Rasul, lebih baik baca shalawat, lebih baik kayak maulid Nabi, wal manfaat barokah eta ilmu. Alhamdulillah ini. Aya deui. Urang misalkan boga dunia anu kabina-bina, sugih anu kawanti-wanti, kaya anu kabina-bina, anu urang babalatak ngabadag, pakaya urang ngabadag, Indomart boga, Alfamart boga, material boga, pom bensin boga, kabeh boga urang. Sugih urang anu kawanti-wanti, kaya anu kabina-bina. Tapi tetap sanajan kitu urang pakaya orang luar biasa. Bro di pantai, bro di paribangsana terpakai orang anu bro di pantai teh ya, bro di jero malaya di tengah imah nah eta persianan takdir. Si jabrik di bibir si jambrong teh kalau lupa ngomong ngapa teh dipakai orang kasober ka kacil tahun kawe cara kamu negara ngapa teh dipakai orang. Paribasana tos harganya hila pakai emas, pokoknya pakai susu. Saya dan kawan kita orang sugih anu kawan-kawanti, kaya anu kabina-bina. Lamun cinta kana Kanjeng Rasul, dibaik baca shalawat, dibaik kayak maulid, paribasana ulah-ulah di sorangan, patungan di masyarakat baik. Ngarep barokah teh rezeki. Wal manfaat barokah teh rezeki. Sini jangan silakan jual. Hadirin rahimakumullah, di samping eta Allah mengadawuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saur Allah nalika
Kanjeng Rasul suri tauladan yang sangat luar biasa. Kanjeng Rasul suri tauladan yang sangat bagus. Kumaha Kanjeng Rasul luar biasa na, kumaha Kanjeng Rasul terbaik na, kumaha Kanjeng Rasul terhebat na. Kanjeng Rasul ketika Kanjeng Rasul rek ngaleun, Kanjeng Rasul cari ngaleun na. Tur maca bismillah, sali ngaleun na ge. Ketika Kanjeng Rasul rek tuang, Kanjeng Rasul nganggo panangan seukur 3 jari. Tuang lagi sali Kanjeng Rasul. Masya Allah luar biasa. Beda jeung urang mamang na beda. Yilok sautik 2 menit we yilok eta kulun. Beda. Nya, itu adat namun digomong mah ya. Aya deui akhlak Kanjeng Rasul anu sangat luar biasa. Kanjeng Rasul can pernah janji lamun eta janji tepati ku Kanjeng Rasul. Dina hiji riwayat Kanjeng Rasul teh ngagaduh janji kana tetanggana. Janji tabu 8 wengi, pas harita 8 wengi teh Kanjeng Rasul katarjang uzur. Kanjeng Rasul uzur ngadadak teh tabu maghrib. Kanjeng Rasul marintah kana sahabat, wahai sahabat wayahna kaditu penguartoskeun bahwa kaulah teh teu sadongkap dina wangi ayeuna. Kaulah teh katarjang uzur. Sahabat enggal-enggal nyamperkeun kana tetanggana nyaurkeun, hampura bawa Kanjeng Rasul teh teu sadongkap dina wangi ayeuna. Punten Kanjeng Rasul uzur tadi tabu maghrib. Luar biasa Allah Kanjeng Rasul beda jeung urang. Urang mah kadang-kadang mang di mana? Di kamar waktu ngopi di kobong. Bedanya. Aya deui Kanjeng Rasul akhlak Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul anu sangat luar biasa akhlakna. Kanjeng Rasul ketika rek ka masjid, rek jamaah ke masjid Kanjeng Rasul dipantaikan ke kaum Yahudi, dipantaikan terus, dibuli lawan dia curang na jamaah. Kanjeng Rasul teh dibuli, disepakan, dipantaikan ku kotoran dia ku bangsa Yahudi. Tapi Kanjeng Rasul teh marah teh hawa. Kanjeng Rasul selalu tersenyum. Cici Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul ngagaduhan sifat ilim, pemarah, dipantaikan ku kotoran, disepakan, dibuli, pemarah Kanjeng Rasul. Terus bangsa Yahudi teh karena Kanjeng Rasul ngabuli apa? Setiap Kanjeng Rasul mereka masjid. Terus begitulah nyepakan segala tetek bangai karena Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul tetap pemarah. Cicing deh Kanjeng Rasul selalu tersenyum. Sangat menggawa poetik. Caci maki ke bangsa-bangsa Yahudi. Di seketika mungkin selama teh anu sok bantekan Kanjeng Rasul teh teu aya. Diteruskeun ku Kanjeng Rasul. Ka mana ieu kami nu sok bantekan kaulah Kanjeng Rasul? Oh teu aya poe ieu mah. Dijawab ku nyaweuna teh. Punten Kanjeng Rasul nu sok bantekan Kanjeng Rasul teh teu aya nuju muria. Oh muria Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul enggal salat santos salat teh Kanjeng Rasul